Ramadan bulan mulia, Munggunu maha kawasa, bunga abdi sadayana, kadongkapanku salira. Ramadan bulan barokah, anu ngumpulkeun ibadah, sareng bulan nu ditambah rizki hamba Gusti Allah. Ramadan bulan nu masyhur, nu boga cahaya ngempur, nyaangan ka alam kubur, ka hamba nu bisa syukur. Wahai bulan Ramadan, bulan anu pibungaheun, anu seueur karidoan ti Allah nu sifat Rahman. Allah nurunkeun rahmatna ka hamba di alam dunya, nu ngalaksanakeun hakna puasa anu khususna, sareng tambah ibadahna tarawih dina salatna 20 rakaatna ditambah 3 witirna. Allah mere kabungahna dina bulan puasana, kahiji waktos bukana, kadua malam takbirna. Ramadan nu ngagindingan ka hamba boga harepan, nu hoyong hasil tujuan karidoan ti Pangeran. Ayo dulur babarengan menuju rahmat Pangeran, ku puasa urang sugan, nu jadi cukang lantaran. Ulah unggut kalinduan, ulah gedak kaanginan, ulah bisa kahalangan ku rupa-rupa godaan. Tamat sakieu syairan, mugi Gusti ngaridoan, mugi manfaat syairan ka urang hamba Pangeran. Ampura abdi hampura, ampura kasadayana, waktos urang berkumpulna di majlis ta'lim tempatna. Bilih aya kalepatan sareng dosa perdosaan, ku maklum sifatna insan teluput ti kasalahan. Mugi Gusti ngahapunten kanu seueur kalepatan, mugi Gusti nyubadanan nu butuh rahmat Pangeran. Amin ya rabbal alamin.
amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, ya mujibas sailin.